perkesit jaladara ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Duduh teuing Sang Nalendra Rajang Nagara Astina wilujeng sumping kase Kino dama kaulanun eyang wayah dalam perkesit nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kuhunyuk panjenengan eyang Resi. Ditarima kasih pujastuti hidap kudua leungeun kensa katuhu simpen plungi ati pundi hing mastaka kalihna ti eta maksad nyangakeun panglayat eyang nuhun kasih sajabina ti kitu bade munut tulung kalayan munut kamandang jelaran kajadian di negara Astina dina waktos ayeuna teu diduga-duga bakal aya kajadian anu prihatin model kieu. Kajadian naon? Ngumawi usir dayeuh dina waktos ayeuna teh parantos aya nu ngawasa seueur walad dia balad tamtama anu jadi korban seueur para prajurit anu mati rakyat anu kacacanak cilaka seueur murang kalih anu mati serangan di nagara Pringgandani anu dina waktos ayeuna parantos aya di pusir dayeuh kaulanun. Gen. Soal eta heulana ari ieu teh pun lanceuk Kakang Bang kaca amuing-amuingna ieu panon kaharep kasep kawanun ejang wajah dalam Bambang kaca nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kuhunyuk panjenengan pangresa eyang Resi ditampi nuhun bageur kalihna ti eta nyangakeun panglayat oge nguningakeun sakumaha anu parantos disaurkeun ku pun adi neme kajadian di pusir dayeuh dina waktos ayeuna. Ke. Hari itu nyang kewok di jurusa. Kaharep ka uyut, kapayun uyut. Aduh aya anakku. Amoy nampi rebunuhun laksa ketika bingahan kana naon rupi ka pembagi aya kene haleuangna talayan unyuk sumangah ngahaturkeun semasungkem kuhunyuk panjenengan juragan sepuh nu ditarima kalihna ti eta pilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologok sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung wiridna sacarana pilih aya cara nu kacanak di desa nu kabantun di kampung nu kajingjing di pakemitan pilihan teu sapuk sareng mamanahan maklum anu disukuhkeun kaulanun juragan sepuh aya kubagja eta aki-aki jag-jag kene
Sakapeng sok diganyal kulit panon teh ari hoyong ningal kaayaan alam teh ayeuna kalaresan nuju eta ieu panon teh kulan nuju bengras nuhun asa kuwararaas teuing Semar bray weh lalampahan baheula waktu dulur-dulur kaula harirup keneh boh Pandawa boh Kurawa ayana tapi dina waktu ayeuna nyaeta kaganti ku incu deudeuh kasepkeun soal kajadian da di dunya da di alam rame tetap kajadian mah boh hade boh goreng bakal aya ngan urangna di dieu cing emut kana saur sepuh yen urang teh kudu iman kana papasten hade jeung goreng leres kaula saban-saban robah mangsa ganti wansi ilang bulan kurunyung taun sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureuh angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karadapan seperti nu karadapan ayeuna ku urang sararea leres yen manusia nu hirup di alam dunya bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa nya maot pinggaraneunana tapi meureun di dieu urang sararea da puguh tadina oge urang teh teu niat teu hayang teu mung gubrakna ka alam dunya tapi ku ayana kersa jeung pangawasaan jeuna urang digelarkeun ka alam dunya kalayan disebutna ge manusia ana seuk dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa geuning manusia gelarna ka alam dunya teh ngabogaan pancen pikeun ngabdi ka anjeunna moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti pikeun ngabdi eueuh samenit oge pikeun nyengcang tina eta pengabdian aing ngabdi kanu kagungan teh nyaeta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung parentahna jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna lahir jeung salametna batin saha nu embung ngan jigana ku ayana loba nu cilaka jeung sagala rupa teh eta mah bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun teu sadar dirina teh yen manusia malahan lamun ditinggal ku kacamata batin mana sabenerna manusia teh da anu katempo jeung katinggal ku eyang mah ngan ukur panona, ceulina, irungna, cinekna, wujudna, ari manusana mana. Sadaya-daya nyangakeun pulang. Ngan manusia teh karek tanggih jeung cirina, ai cirina manusia teh nyaeta anu daek ngawurukan jeung daek diwurukan. Lamun manusia geus mung ngawurukan jeung mung diwurukan,
cek pangeran laleur nu matak paehna teh di mana we aya nu ditepak aya nu ditengarkeun aya nu dilem malahan eyang sakapun sok muringkak bulu punuh mangi hiji katerangan dawuhan pangeran ya dunya hei dunya gitu ya dunya gerak perbudak ku maneh eta jalma-jalma anu sujud ka maneh nyatana kana dunya kaduana ya dunya gerak sujud maneh ka manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami tauh kawanu jadi yakin dunya bakal sujud lamun anjeun henteu nyengsang tina eta pengabdian kawanu yen sakapeung mah ada di pikiran heueuh urang teh sabenerna mah pinuh ku dosa loba teuing ningali urusan dunya teu mikiran soal akhirat malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana geus aya dajjal di belah kaler anu panonna ngan hiji malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana-mana panon poe geus bijil di belah kulon eta tanda-tanda kiamat tanda-tanda kahancuran dawuh kaula nu imbalan naon teh maksudna ai dajjal teh tadi geus dicaritakeun anu mikiran soal dunya wungkul tanpa mikiran kana pangbalikanana eta ti belah kaler pikir we panonangan hiji heuh paningali nangan kana dunya wungkul anu idealis teh panon poe bijieuna ti belah kulon ayeuna mangsana ai panon poe teh kahirupan lamun kahirupan bangsa urang geus nyeredkeun ka urang kulon geus sumener ka urang kulon budayana geus budaya urang kulon tah didinya kaancuran ieu negara nanakeun jati diri urang geus laleungitan hartina jati geus kasilih ku junti geus poho kana akar-akar budaya aduh aya gamarkeun ripuhna wala dia bala tamtama jeung kolot-kolot anjeun dina nying hareupan Bratayuda baheula dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati rakyat kabeh tunggara leutik eta Bratayuda leutik tapi aya nu leuwih gede tibatan Bratayuda nyaeta merangan hawa nafsu nu kauger kawengku ku dada anjeun jauh kaula nu lar eta nu leuwih rongkak kari-kari ayeuna urang sarerea diconongkeun wae kana urusan dunya jiwa raga kabeh hampir diwakafkeun kana dunya anu temahna urang sarerea teh keur diperbudak ku urusan dunya lain ulah dudunya empek dunya mah teangan cing saperti urang hirup rek ribuan taun ngan cing inget maneh bakal paeh bakal ngahiang anjeun ngan jigana jarang anu ngahiang mah lolobana anu ngahiung kaituna nyaeta kaseret ku kapanasaran cicing di alam marakayangan ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa Jauh kaula nu contoh di negara Astina baheula dirajaan ku Prabu Duryodana wa hidup eyang hidup
anu salilana KPPN ku urusan dunya hawak biadab murka jeung sajabana digugulung anu jadi waki-waki rakyat teh dulur-dulurna Citra Yuda, Citra Soma, Citraksa, Citraksi jeung sajabana kabeh waki-waki rakyat teh dulur-dulurna Siyudana anu akhirna kumaha di mana aya laporan pertanggungan jawab raja teh dijieun objek kumaranehna birokrasi awut-awutan unggal poe pusir daya pinuh ku jalma anu nemongkeun rasa kaprihatinanana nu demo jeung sajabana tah eta teh mangrupakeun contoh keur ayeuna urang nu paneuri baheula pisan dina zaman Ramayana aya hiji raja gagah perkasa pinuh ilmu jemar ku para sakti mandraguna ngaranna Rahwana ngabogaan ajian Dasamuka Pancasona rawa rontek hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna kumaha ansur lebur papan karitulis di dieu sing jadi gambaran mana sakti teh mana gagah teh mana kawasa teh pikirkeun deui ku araranjeun sararea sanajan anjeun pangkat raja sarua tuh jeung tukang beca di mana geus dikubur mah hakaneun cacing maneh sanajan ku pangeran dibeda-beda manusia tapi aya nu sarwana nyaeta dipayuneun anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua teu aya cacah teu aya menak teu nu kasep teu nu goreng patut teu nini-nini teu aki-aki teu rakyat teu pamimpin teu nu beunghar teu nu miskin yen aya anu sarwana nyaeta dipayuneun anjeunna moal bisa naon-naon daun imbalan kaula nu kanu matak dina waktu ayeuna saha atuh jelema anu bisa sanajan ngabogaan tekad manehna hayang numpes kajahatan hayang numpes kagorengan moal bisa sabab eta geus kun payakun geus jadi hade jeung goreng teh paling-paling manusia mah usaha ikhtiar pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan saheulaanan tah dina diri anjeun hade sing inget dina diri anjeun sok balikan deui kana asal maneh yen dilahirkeunana ka alam dunya teh maneh teh kaayaan bersih leres timalan gede tina bersih eta teh naha atuh kasep Bapak tani melakeun pare nu dipelakeun mah pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut nepi ka maneh disakolakeun dipasantrenkeun naon eta teh melakan kahadean tapi kade aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh naon sirik pidik jaya kaniaya iren panasten dudupak lurumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan pedit muntangul buraung bedegong jeung sajabana lamun bapak tani ayeuna ngantep eta jukut di sawah malahan eta jukut teh ngagedeanana leuwih tinu dipelak ari dibabad geus gede da kababad nu dipelakna jeung moal ngahasilkeun da kahakan kudu teu dipelak teh inget eta anu leuwih berat teh merangan teh naon aki henteu teras kaharti teh kahartos iya kade ulah heuheuh bul aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh kade eta kade
Nabi Musa baheula hayang guguru ka Nabi Hidir, nutur-nutur Nabi Hidir eta anu rek diguruan teh lelempangan panggih jeung budak jekuk di paehan. Saha teh? Saha? Nabi Hidir maehan budak. Nah, aya nabi kitu, aya parahu dek mentas geus pinuh muatanana dibocorkeun. Atuh kapalna ngalalap muatanana ngagara rajeng deui. Jadi Nabi Hidir nemongkeun ngamuridkeun teh ku cara akhlak. Tapi manehna anjeunna ma'rifat apal nepi ka jadi ilmu. Naon sababna maehan budak? Sabab yakin eta budak geus gedena bakal maehan indungna, bakal asup ka neraka eta budak lamun teu ayeuna dipaehan. Jadi pangna dipaehan ayeuna teh abus ka sawarga ta budak teh. Dupi eta kapal dibocoran. Nah, kapal dibocoran yakin Nabi Hidir apal yen eta kapal bakal tilelep di tengah, mending di sisi. Jadi muatanana gegara lajeng tapi cing inget aya nu leuwih jero tibatan eta dongeng. Naon? Jiwa maneh eta geura paehan laku bubudakeun. Genti ku kedewasaan. Sabab lamun ajen bubudakeun keneh tilelep ke dihareup. Sagala hayang dibere, sagala hayang itu, hayang ieu tek-tek beungik teu kuat dengan menta wejeng menta. Kapan aya dina kateranganana? Naon? Ujuni astajib lakum prak anjeun geura menta ka kami. Eta teh doa teh doaan yad'u ud'u didinya ulah bi mana menta tapi bi mana pengabdian tinggal di dina Fatihah memeh wa iyyaka nasta'in naon heula ieu kana budu pengabdian heula atuh pengabdian heula ngan dina eta pengabdian teh nyaeta mangrupakeun hiji perjuangan dina jero perjuangan aya pengorbanan di jero pengorbanan aya ridho jeung ikhlas. Di jero ridho jeung ikhlas aya karena Allah. Oh eta. Ya. Dawuh kaulanu hiji geura paehan laku bubudakeun dina diri anjeun. Kadua paehan memperbudak ka batur. Katilu ulah diperbudak maneh ku hawa nafsu. Genti ku kadewasaan. Dupi eta kapal dibocoran, eta muatan dina diri maneh geura turun-turunkeun. Sirik midik jail kaniaya teh sabab lamun teu diturunkeun ayeuna tilalap sia di neraka. Di ayeuna turun-turunkeun. Tah. Oh, aduh, nuhun kaulanu. Sing apa atuh kana jati diri? Sing apa kana tauhid na ngaji teh? Ieu mah ngaji ti leuletik, masantren ti lelemet, maca Quran ti bubudak sorok nahu teu kaliwat, tapi hirup teu akur jeung batur dengki terus. Nu kitu hirupna teh beda ti meri, ari mandi unggal poe hanyirna ka bawah modar nu kitu. Yang lain asa ku kagagas teh. Asa kuwaas. Oh nyata wararaan lain jeung surikeun sia. Dumeh aing kasep. Nya. Oh nyata anu dipikir dibulak-balik. Naokan? Ai tepang sareng kasepuhan teh bray dunungan-dunungan anu geus kaliwat. Kabayangkeun deui. Kabayangkeun pisan juragan Arjuna. Suwargi anu kacida inget wae mah dewek mah kajak Raden Gatot Kaca unga panggih dewek keur susah keur leumpang la naon kesang laat leet teh sirorot di luhur teh gejelig wala kadewek teu boga duit sia nya cekengnya tah Juragan Gatot Kaca mode pauruk mana gitu baru kana datara dipenta anjeunna mangarti
ngarti anjeunna mah lamun nitah ka dewe tah ongkosna heulakeun ayeuna lamun nitah bisi kurang kene engke tenang we lah aya kene Santi Pak Taufik Faturrahman Santi Pak Haji Sidik nya Pak Ulis Mimin baru kana teu bala lagur sik goblok sia suga teu aya nu kurikulum lamaina kajejak nyeukseun tu si anjing aing keur nunutan mending ngagebek kumaha Kang sida wala ngajejek anjing ya geus jadi aki eta teh aing jeung rada bongkok oh nyata atuh dikeresakeun ayeuna geus Raja Astina teh euy geus Raden Prabu Perkesit padahal saya inget dewek mah Perkesit mah dangaran genot anu harerang teh gini Perkesit teh ngaranna ya aya nu nyerang Puseur Dayeuh euy waduh di negara Pringgandani turunan Purbakesa teh nyaeta Prabu Purbanala anu jadi korban teh ayeuna geus jadi tawanan teh di Puseur Dayeuh Raden Nagawarcita ayeuna teh euy beunang terus aya korban kan ditawan jadi tahanan putrana Juragan Antarja Suwargi oh terus putrana Jayarata nyata Raden Sencamuka teuing kumaha nasibna eta deui aduh untung deka jalan tukang sareng Gusti Prabu kana kareta ka dieu lain dina harti kabur sieun dina perang ngan ieu mah usaha kumaha carana atawa jalan kaluarna neangan solusi teh teh oh untung ka dieu deuleu nyata ka juragan kasepuhan ka dieu juragan Baladewa ena tos kitu wah itu geuning tos barodas kan baheula mah tak keur ngorong wah lumpang na ge ayeuna nya ka aing teh pot sageul bade euy badewe kawas padana setia kitu tah sageul bade euy wah ti popolotot leuheung ti popolotot teh bari jeung bager da pedit manehna mah aduh yang ngampire bunuhun laksa ketika bingahan mugia jadi jimat parepeh kang wayah dalem eta kasauran kaulanun itu kasih ya daun nah asyak warara astudia jadi yakin di lebadi eueuh deui sara urang saradea pek niatan dina hate niatan pangleutikna ibadah teh nyaeta nyingkahkeun beling di tengah jalan terus hade loba kahadean terus sok balapkeun lain jeung batur balap kahadean teh dina diri sorangan aya jorojoy ngewa heulakeun kanyaa aya jorojoy pedit heulaan ku bageut sakitu laras kaulanu tah ayeuna soal nagara aya nu nyerang pangeran muarek dolim ka makhlukna cing inget apan anjeun percaya yen anjeun teh nu kagungan welas jeung asih asa gemlengkeun ne ka anjeunna mangga pasti bakal aya hiji jalan kaluarna sok tekadan ti ayeuna imalan kaulanu urang sami menekung ka nu maha agung mujabrata ka yang masukna
sadayana oge parantos eta sadayana ge bodoh di mana-mana oge nanging teu mati we. Oh, da doa na atuh da ditarget meureun. Ditarget kumaha? Lamun ngadoa ka pangeran ulah ditarget. Ieu mah rajin ngadoa ka pangeran nyun Gusti coba jelema sangsara. Cing atuh ka abdi teh kabuli ojek. Ulah ditarget kumaha lamun pangeran dek merebus. Leres. Ulah nganggap bodoh teuing ka pangeran. Ya, timalan. Meureun eta teh doana melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Ya. Rupina da teu nyaho meureun. Laulan sok. Mimitian. Ceuk kacamata agama inamal amalu biniat satemena ari amal-amalan teh kumaha niat. Ya. Niatna ngabdi ka anjeunna. Niatna dek melaan negara jeung bangsa. Niat tarek nangtukeun adil jeung bener. Iraku pangeran teu ngaijabah. Sabab anjeunna maha dina sagalana. Kudu apa frekuensina atuh. Harek gelombang Rohman, Rohim, Jabar, Kohar, Pek, mana gelombang nu rek dituju ku anjeun. Asa tepat bakal aya jawaban. Laras.